Wirja harita leos indit ningal ke neta guha. Geus teu rarat-reret deui teu melangin ka Nyi Irah atuh puguh Nyi Irah meningah uleng. Sabab hatena sadar yen manehna sasat dipikeun dipaksa kudu cicing di tempat nu hara-hara. Tapi aneh teu basa pikeun baronta. Teu wani baha kana parentah kapaksa cicing baring maraci mata. Dibaturan ku kasusah, dilalembuk ku kabingung. Dipiring ku rasa sedih komo sanggeus si Wirja teu katenyo mah leuwih keung batan tadi. Nasibna aing teh kudu ngalaman kieu. Saha manusia teh atunya? Cilaka aing dipaling setan, mak. Yo abdi tulungan, mak. Kitu ceuk Nyi Irah segeruk ceurik bangun anu kadenya. Kaayaan di jero guha kacida mata keungna kaya sora nu kadenge iwati seahna sora cai nu nyurug kana leuwih. Hawa karasana panas ari di jero guha mah barau hapeuh, bau luput, bau cai kolomera. Cagtuna kaayaan Nyi Irah parawahi urang kocapkeun Wirja. Harita geus wijil ti jero cai kalacat hanyat ka darat. Gigi brig miceun cai nu nyarangsang dina pakean. Gadeang leumpang rek init kalebur dahu. Kira-kira wanci asar geus anjog deui ka eta lembur kaayaan kacida jemplingna. Lantaran jalma-jalma teu barijil ti imah komo budak mah dikerem ku kolotna. Bisi aya culik kawas nu tumiba ka Nyi Irah. Si Wirja datang deui ka warung Nyi Irah tapi tutup jeung teu aya jelema. Wirja kuralang kuriling kawas aya nu diteangan. Geus kitu leumpang di tengah lembur breh aya nu keur ngariung di buruan. Si horeng kulisi jeung kanca-kancana keur badami. Kumaha carana pikeun maluruh nu jahat teh. Keur naon jelema teh yeuh pating ngariung di buruan. Keun rek diheureuyan ku aing. Ceuk hate Wirja bari terus nangkeup hari. Narik napas bari ngusirkeun tanaga batin cakakak seuri di barung ku tanaga batin rohaka. Sora si Wirja minuhan lembur. Hadengena mata keung jeung geuman. Puguh polisi jeung kanca-kancana pating laring. Lantaran useri jika aya di mana-mana sakapeung asa dikidul. Sakapeung geus pindah deui rada ngaler cepi pindahan jika aya di unggal madhab. RT, saha nu seuri meni madak maruling ka punu-punu? Manusia atawa setan gitu? Ceuk polisi bari ruak lieu. Beungeutna sepak, bibir kunyam-kunyam babacaan. Kapa ici abdi ge keung ye? Temal Pak RT moyongkon. Musajien mah teu ngaromong ukur pating laliuk bari ngaleper jajantung ratu kawas nu tutungna. Cep anu seuri jempe wuh keung lantaran jempling taya nu lieur sada. Manehna hayam bikang nu keur kokotak ge ngadak-ngadak jempe. Anak hayam nu tadi pating cariak jempling manuk-manuk ngajauhan. Taya nu deukeut ka lembur Cidahu komo jalma mah sarerea ge pada sieun ngadenge sora si Wirja nu keur seuri. Teteh laporangan urang umur Cidahu teh. Tapi teu aneh da memang seuri aing lain seuri samanea. Keun sia geus sieun mah babari. Kitu ceuk si Wirja terus lempang kalayan tenang. Ngadeuketan ka hiji imah gok ka hareupeun golodo. Terus ka keterok kawas mah biasa. Malah pupun tenan sagala rupa tapi nu boga imah teu wani nemalan. Ngadedempes bari ngariung jeung anakna. Aya nu wani ngomong malah ngarenghap ge teu sirikna ditahan. Di imah buka banto. Awas mun teu ngagu diduruk imah ku aing. Baik pilih mending muka panto mending dibeuleum sakalian. Ceuk Wirja ngancap. Puguh nu boga imah ngarenyag duanana taya pilihkeun. Lantaran sarua pibahyaeunana salaki jeung pamajikan ukur silih teuteup. Anakna ngahep-hep bari jeung sepak sieun kuno di luar. Kulantaran eueuh jawaban para mitra, si Wirja unggah kana golodo. Labas kana panto tengah, cedak disindak rai muka. Ana breh di tengah imah aya nu ngariung lalaki kolot saurang. Awewena saurang ngahep-hep bari ngeukepan anakna nu laleuti. Sajabana aya budak parawan kira-kira umur 16 tahun, ngadeg-deg bari muntang kana leungeun bapana. Ulah sieu nyai, ulah keung geulis. Siap ka dieu ka bapa, urang ulin ka ditu kanu jauh. Kenya na orang anu herang-herang di dieu, syukur. Si Wirja seuri manehna atoh,
Lantaran di imah eta aya Mojang nu umurna moal jauh ti Nyi Irah, colal Wirja ngalengkah ngadeukeutan eta Mojang kawas rek dirau. Nenyok itu bapana timbul wawanen jung nangtung pok ngomong. Juragan mugi sing hawa tos ulah ngaganggu kapun anak. Ulah ngaganggu. Kitu ceuk bapana nyarita sop. Tapi bari taki-taki bisa yaitu jeung ieu. Nah make ulah can wani ngahalangan kana niat ai. Hadieukeun si Nyai rek dibawa ku ai. Ceuk Wirja bari nyuntrungkeun bapana. Pugu bapa Nyi Mojang ngabulia nafsuna teu ngiji rugi teu malire naon-naon nu penting anakna kudu dipertahankeun. Basa disuntrungkeun meh-mehan ngajengkang. Ngan untung teu tulus bisa keneh nangtung deui teu ngomong heula sia ngarajang ka Wirja. Dampa suku ngacilepung rek ngajejek dada musuh. Tapi Wirja teu ngobah tangtungan ngan leungeun katuhu sakilat newak dihilang suku musuh. Benang sakaligus kudu dibantingkeun ka katuhu. Sada tarik katukang tolonyong bruk bapa Nyi Mojang yang korah di pojok imah. Tarang tidagor kana tihang si Wirja ngagak-gak seuri. Ragamang kana leungeun Nyi Mojang atuh Nyi Mojang ge teu cicingeun gancang ngejak bari nyamat inung. Ma, tulungan ma. Tuluy ngarontok indungna ukur ngadege. Beungeut sepa rupa-rupa perasaan ngagulung ngajadi hiji. Nu akibatna jadi geumpeur samar pola. Cakakak si Wirja seuri deui Ragamang rek ngarawu Nyi Mojang. Tapi bapana nu tadi nyang korah di pojok nyeret hatena. Teu mikeun lamun anakna kudu dibawa ku jelema jahat. Korejat udang seak ngarajang ki tukang siuk jauk nonyong balikat si Wirja. Tapi teu kerel-kerel ditonyok kalaka ngampul. Si Wirja ngalieu ka tukang nyesiri semungahina. Ari bapana Nyi Mojang panasaran. Manehna ngawahan deui siuk sababaraha kali nonyokan kana tonggong si Wirja. Kalaka peureup sorangan nu nyerina muringis bari kakerepengan. Ampun, kurang ajar setan sia. Bapana kukulutus bari ngusapan peureup, ambek nyedak tanaga midak tungtungna hing ceuri kawas budak. Nah, kalaka lewe euy hayang ieu. Si Wirja ngacungkeun peureup. Teu kanyahoan keuna kana tarang eta jalma lengak ru bapa Nyi Mojang rubuh. Sirah dieur asa ngumpeng bumi alam asa tibalik tungtungna les teu inget di bumi alam. Nenyo salakina rubuh pamajikanna nubruk bari sasamat. Anakna reang careurik nibuburanyak muru indung jeung bapana. Nu geus parawan ge nuturkeun ngilu ngagugurung bapana nu geus teu walakaya. Ulah salempang Nyai, da teu paeh papa hidup teh. Yu urang ini amur, urang pindah ka imah bapa. Ceuk Wirja kak nyekel pepeuteuyan Nyi Mojang. Puguh Nyi Mojang reuwas manehna babadu mung dicekel. Tapi dicekel pageuh malah mah ditongtak, kapaksa rek dibawa. Nyi Mojang amuk adu glajer tungtungna urut urat mamatihna. Dina beheung ditotol ku curu. Lengerek Nyi Mojang kapaehan awak leuleus daya tangan pangawasa. Lir kapu kaibunan kawas kapas kahujanan. Lir anu dipupul bayu geus kitu mah teu hese deui kerewak dicekel cangkengna dipayang sarta dibawa keluar. Goak inungna ceurik bari jejeritan menta tulung. Tarenyang lumpat keluar maksudna marek ngarebut anakna ti si Wirja. Tapi cakakak si Wirja seuri tuluy ngomong. Mondong ceurik inung, udak marek dibawa ku kami, kaditu ka imah kami. Bisi diteke sia ku aing. Inungna tetep ngudag ari Wirja ngaraneg. Gabrug inung Nyi Mojang ngarontok ngarebut anakna. Tapi teu kanyahoan leungeun Wirja ngepret pipi, nangerak si inung kapaehan namru di buruan. Koceak anak ngeleutik keneh careurik raong bari mulu inungna. Nu geus namru di buruan. Tapi si Wirja mah teu malire leos init ningalkeun pating laleungis nyamat inungna. Kolepat les Wirja ngiles lumpat tarik bari mawa Nyi Mojang. Eta kajadian teh para mitra dina waktu nu kacida singketna. Atuh teu bisa kanyahoan langsung ku polisi sapara kanca ukur kadenge sorana pating jarari. Harita kulisi ngarenyag meuli curing hak bari malik ka palebah datangna soran. Pak RT, sadaya nu ngadeui cahanya.
Ikuron surah nama Pak Ici, dua orang teh Pak Ici. Cek Pak RT bari jung nangtung singkil jika dunia. Yo bener lah, kudu buru-buru di teang. Berala lempang muru ke tempat nu ngacerita. Malah mah para mitra setengah lumpat dahayang tereh tepi. Baranggok kaburuan hiji imah aya nu ceurik pikawatireun. Budak leutik ngarangsa dan inungan nu teu usik teu malih ngalempreh kapaehan. Puguh polisi reuwas teu sirikna luncat muru ka eta jalma. Masya Allah, biruk ni kunaon ieu teh? Brek deku gigireun anu kapaehan. Ari Pak RT mangku budak anu ceurik harita keneh. Nu rada hideng ditanya bari dipelong. Kunaon mah teh jang? Kunaon ieu teh? Pak RT gahigak bakat capek jeung leubas. Budak nu ditanya nyusutan Cipanon bari inghak-inghakan. Rada kaleke ditanya teh tapi lila-lila pok nyarita pegat-pegat. Hakang jelema ngabok bapa jeung mak. Pokna tuluy melong ka indungna nu keur ditulungan ku polisi. Cilaka. Palang siang ngagunggu ka Nyi Irah. Ayeuna Pak RT tuluy nungtun budak nu bieu ditanya. Nu leutik disangkeh dibawa ka jero imah, regenyeng indungna pada maya. Bus ka jero imah digolerkeun di tengah imah. Dina palupuh harita teh para mitra. Rek kasih si bilik, breh salakina ngajoprak, upina kembung tapak nyabok semgeuni. Astagfirullahalazim, na aya naon atuh teh? Mang, kunaon mamang teh? Ceuk polisi bari muru ka eta jalma. Diguyah-guyah teu hudang. Teu lilir-lilir acan dirampa dadana aya keneh keketegan jajantu. Ari disidik-sidik tarang bancu nu repiti bareuh tapak nyabok. Tuluy dipindahkeun dijepatkeun gijireun pamajikanana. Polisi jeung kanca-kancana paciwuh nulungan anu kapaehan. Salah saurang neangan aki-aki nu dipikolot di lemur Cidahu. Torojol datang tuluy sina ngubaran nu kapaehan. Kunaon ieu teh jang iki? Ceuk si aki. Teu kacan kanyahoan ki ngan ceuk katerangan budak mah. Aya nu asup ka imah jalma gede cenah. Jadi aya nu nyiksa jigana teh coba tulungan atuh ki. Temal polisi. Si aki teu nemal deui tuluy mapatkeun jampe pamakena susuganan teurak bisa nulungan nu kapaehan. Tuluy ditamah ku tareka sejen nu teu eling teh diceuceuhan di urutan di kitu kieu. Malah dikocrotan minyak kolonyo sagala rupa. Nya akhirna mah nu teu eling delir nu pangheulana pamajikanana da teu patiparna. Disusul ku salakina ngulisik bari humarurung. Bentak kawas hudang sare. Nu nyaksian bungah lantaran nu kapaehan geus eling ngancan beunang ditanya. Lila mah biruk mihudang segeruk ceurik bangun anu kanyanyerian. Lantaran inget ka anakna nu dibawa kabur ku si Wirja. Atuh nu aya di dinya raong naranyakeun aya naon cenah. Aduh, Nyai. Kumaha ieu teh anak kami? Tobat teuing, Nyai. Kamahana atuh? Gusti, kani aya teuing betega maling anak kami. Dirukni kawas nu teu hideng. Nyarita teu puguh tapi ku sakitu geges kanyahoan. Ieu nu jadi alatan teh aya nu maling anakna. Saha nu dipaling teh Bibi? Saha nu dipaling teh? Ceuk polisi. Si Cikal anak kuring, aya nu maling Pak Ici. Saha nu malingna? Jalma gede, gagah, galaku, tulungan Pak Ici. Masya Allah. Palang siang sanasib jeung Irah, kumari geus kieu nya. Polisi bingung lantaran susah neanganana, na kudu ka mana da geus puguh musuhna lain jelema samaneh. Pasti nu tadi seuri teh seurina kawas seuri setan Pak Ici. Cek Pak RT, nya moal salah pasti eta. Yu urang teangan sugan beunang. Di situ tuh maneun korban geus 2 teu meunang namahan deui ieu teh. Pak Ici. Jung narangtung lalaki nu jag-jag mah teu kudu diparentah. Pada hayang udag si Wirja jut turun kaburuan. Bramiang rek nyusul bapa maling. Kaayaan di lemur Cidahu genjeleng deui lantaran geus aya deui nu dipaling. Aya deui nu diculik para mitra ku bangsat aneh disebut aneh teh. Da teu daekeun ari kana hartabana mah nu dipaling teh pet bungul budak parawan. Ku ayana kajadian kitu kadang warga lemur Cidahu ngarasa sieun. Jengkeun utamana nu baruga anak parawan sok sieun kagiliran jadi korban. Timbul rupa-rupa kepercayaan anu ngagoyahkeun iman.
mengkolkeun kayakinan magarkeun teh pedah taun ieu teu aya caosan ka Gunung Bongko. Akhirna gedemit eta gunung bendu buktina nurunkeun kariweuh ka urang lemur. Aya oge nu boga anggapan yen anu baruga anak parawan teu tarapti dina kahirupan sapopoe. Dar aya beja nu teu puguh sumerna magarkeun cenah boga anak parawan kudu hajat hayam bodas jeung tumpeng jaer sarta kudu ngawurkeun kemang malati di kaparapatan. Atuh pahit ngadon harajat hayam bodas narumpeng jeung nareangan jaer katut kemang malati. Nya puguh nu boga balong panen jaer pada payu. Memala kemang malati mupul duit kemang payu boro-boro anu geus beukah nu kudu keneh oge payu teu sirikna parem. Teu parami kerajaan beukah mangga keneh ngari. Kulisi jeung kaca kancana riweuh neangan si Mirja. Urang lemur anu pager iman. Harita teh para mitra nu teu pager iman mapahibut haja. Parapatan ngadak-ngadak jadi balaku kemang malati. Buru hayam bodas ngayang di mana-mani. Puluhan hayam bodas jadi korban. Kebat lampahna kulis. Harita tuluy ngasru kabeh kidul. Da ceuk perhitungan cenah para mitra. Pasti ka daerah eta lumpatna. Dumeh loba anu suni keur panyumputan. Para mitra kaum dak. Tapi najan diasrup bisak serak nepi ka imut. Teu mangih tapak-tapakna aca. Lantaran si Mirja lumpatna ge beda jeung batu. Tapakna moal kacirida ukur notol-notolkeun inungsuk. Waduh, nakudu ka mana nih suna atunya ada tepugu padomanana ieu teh. Ceuk polisi kumandear. Harita teh hatena sumpeng disebab tugas kacida beratna. Mun teuras kana jabatan geus teu hayang udar-idar bakat ku kaweur. An era ku tugas manehna kudu toh-tohan ngabela rahaya. Sabab manehna nu tanggung jawab kana keamanan lemur dahu. Malingna lain jalma samanehna Pak Ici tentu sakti mandraguna. Diladenan ku jalma jiga urang malah sana teh moal beunang Pak Ici. Kudu minta tulung kana leuwih gagah ieu teh, ceuk Pak RT. Nya tapi kasaha minta tulungna da di mana aya jalma nu gagah jeung sakti? Polisi nanya barina teu, Pak RT ngakuleng manehna ge teu nyaho, teuing di mana ayana jalma gagah. Sabot kitu aya jalma tuturubun muruh polisi. Napas ngahiga kesan ngucur datang-datang pok ngomong bari molotot. Pak, Oke, aya nu ngolapat ka Walungan, aya nu lompat ka hilir. Kitu laporanana puguh polisi reuwas. Walungan mana euy? Dilebak nuju ditingkar ku batur. Ieu atuh kan itu. Berala lempang rusuh ngajugjug ka sisi Walungan. Barang goknya baladna ngumpul di dinya lantaran loba saksi. Yang di dinya aya jelema nu ngolepat ngiles di palebah Walungan. Kumaha ieu teh? Ceuk polisi nanya ka nu deukeut. Ka Pak Ici da tadi teh nu ngaleopat kan ieu teh. Tapi ngiles teu puguh losna. Tina ku ari ngalelep kana cai wanaman mah. Keuk eta lalaki bari tuluy mencrong kana cai Walungan. Saha nu mimiti mangihan? Suhur da kaparengan nuju kumpul di dieu. Leng polisi ngahulang. Uteukna muter mikiran eta beja naha mungkin atawa henteu. Tapi uteuk polisi teu mampu mikiran eta kajadian. Arangkeun ngaharuleng kitu jerit selalu ngajerit di hilir tapi ngan sakali-kalina. Puguh sararea meningarenyag teu kudu diparentah bereung lalumpat ka hilir. Sidik pisan sadanu ngajerit kawasora awewe. Srog kanu bala gawir Walungan harieu. Areuy cariu jeung saliara ngaguyu. Dihanapna loba batu taringgul, caneong pikasieuna. Reg para mitra sararea eureun di dinya. Kabeh curiga ka eta tepat. Coba sanu wani turun ka Walungan tempuan kana sedong. Polisi marentah ka baladna. Mong nu nembal itu ieu pada sam. Cerut opatan turun bari tetep waspada. Pedog dicekel bisi aya itu jeung ieu. Sorat cali Walungan kadenge seah manu kerecet di sarada. Aron poe beuki handap meh antel kana mun-munan gunung. Kaayaan di sisi Walungan rada geueuman. Nuborangan mah mundur maju mandeg mayong bulu punduk pating puridi. Tapi kulantaran loba batur kasieun rada nguraan. Ngan teu wani jauh ceuk. Kacaturkeun nu turun ka Walungan pating tarengo kana sedok. Ngumpul liang-liang bisi aya jalma jahat keur nyumput bari mawa nyimojang. Tapi nu kapanggi ukur bangkong hejo ngadangong dina batu. Matana bolotot ka gebah rete disada. Sora agem handarua. Harita teh para mitra. Rigana para mitra atuh kukuh anu peureun ngajalankeun tugas teh pating kareja.
Aya polisi nanya bari mencerong tilu. Doa ya PJ, tema anu tihana. Terus mapai rada kahilir lempang dongkok da kagoko areuy pajiji. Cara baroba akar nu ngalumai keur kitu cikikik sadan seuri. Datang ti jero seno kebek sarere luas. Ari red sidik pisan aya nu bodas ngelemeng di jero seno. Panon celong buuk ngariringki. Koceak salah saurangna jerit bari lucat. Tolong, bunyi. Cina dulu lucatan dapat. Soledad kalium kecpur labuh karena cai korejat udang deui pakaian bisa. Di mana katanya? Tadi tuluy tiburannya tanya. Muntang kana areuy. Nete kana batu leueur seureun kubra kahanap deui ninggang baturna nu karek ngara-ngara harita teh para mitra nu karek-karek hanya. Bro sih tini atuh jadi pahibut pikaruas. Aya naon ieu teh sik hati-hati atuh. Polisi teu geuna cicing. Bisi anak buahna cilaka. Ditanya boro-boro nemalan kalah pahibut paheula-heula hayang hanja kadara. Para mitra nu opatan geus tepi ka darat pada ngariung ku baturna. Nampakan pon sawo. Gila jawab ku saurang yen mangge kunti di jero sedong bodas ngabelebeg buukna para mitra ngariring kiwi dikasih. Wah pira ku yaki aya kunti eta mah borangan we meureun euy. Polisi teu percaya. Ieu ari Pak Ici. Eta mah rek percaya kan da kurima sieun arek balik we ayeuna ge. Leos eta jala bapalik. Kemanile kanu sejen polisi meninggal godeg-godeg. Renghap narik napas bangun seundah sabab pagawean teh beuki berat. Tungtungna lila-lila mah barorasan terus barali kalem. Antara lebih teangan teu aya laratan pisan hese maluruhna. Susah mapaikeunana. Saja jalan ukur galecok ngomongkeun ka susah saurang ge teu aya nu piuran kana pas baladen. Hampuna nu keur di perjalanan ka catur si Wirja manehna tadi geus tepi kanu dijungkut. Nyatana kana serong hanapeun curug teh. Kasampak videonya kene didinya teu bisa ninggalkeun sedo. Jol saurang deui ukur sirik pelong kawas nu teu wabuh padahal keur di lembur mah eta teh babaturan deui. Dua anta moal ke kaina mah baik sing betah di dieu nya. Pas tunggu Rek liar deui neangan kadaharan keur hidup. Ceuk Wirja. Ui bijil ti eta tempat cul duaan mah ditinggalkeun. Sanggeus aya di luareun guha tuluy lempang salse ngajugjug ka lembur Cidahu. Rek neangan di parawan teuing naon maksudna teu pupuguh ngumpul-ngumpul moja. Kirawan cisaya payung hilir anjing kasih lain mah teu loba lelewat sieun urang lembur tapi ngumpul di tempat nu bunyi bari mitenan kaayaan di lembur Cidahu. Tetela meuni jempling tayan wani ngulampreng. Lantaran kita geus ngarampih kolotna barudak, kolotna budakna. Kain wani bijil ti imah. Sabab boro-boro wancis hareupna dalah beurang ge sarieun. Meuni jempling kieu lembur teh na kamarana pangusina ieu teh. Palang siang jadi kosong lembur teh yeuh. Kitu ceuk Wirja bari diuk dina batu sisi jalan. Tong ngerek aya keneh nu disada manuk recet patemalan jiga nama keur nareangan pamonokan. Di kajauhan kadenge anjing babaung di lebah kadenge sora sapi kegerewek. Ai sapi sorana kumaha para mitra? Diisuk dari paraban purubogana dan nubogana milu neangan irah nu leungit teh. Jangkrik jeung gaang reang patemalan kaayaan beuki sempling, beuki jempling, beuki tiiseun kawas lembur kosong. Panto imahna rutuh. Aya tepas anu caang padahal biasa mah tepi kawan ci Isa mah ngobah keneh anu ngobrol di tepas di caangan ku lampu tempel. Hari-harita para mitra bener-bener mata teueung kawas teu aya jelemahan. Malah rona ge eueuh nu bijil da ngajaga kula wargana masing-masing. Bisi aya nu unggah teu katurungan. Ngan beurang keneh polisi ge di papatahan. Yen unggal imah kudu ngabogaan kokol awi mun aya naon-naon kudu merek kode punakol kokol. Tapi najan kitu ge teu oleh aya nu tingalin. Buktina harita aya hiji lalaki leumpang gancang
Meninga gegig tenolis kana naon-naon ngajingjing bungkusan bangun berat. Nyalek hayam bodas sasapihan. Usibir jaka tenyoan tuluy di pegatan pijalanan. Reg ngaliwat eureun jeung semut reuaseun deui. Da tadi leumpang na tungkul ari tangah habet geus aya nu ngahalang. Aduh. Sugana teh nu ngadeg punten ngiring ngalangkung ya nya digusur ku bule. Cek aja mah beli Sedap. Tuluy ngalengkah nuluykeun lalampahanana di halangan ku si Wirja kekelanan ulah ini. Ulah rek nanya ari Kisila tas di mana katenjona kukula bangun rusuh. Kawas-kawas nu yang paraji. Pesane sanes yang paraji tuh. Mun bojoman teu nuju iya nuju ka kandungan sareng mah ada mah ka kandungan da pun ada ka paratos dua. Lewat kabeh sehingga lalaki bangun reus ngomongna darinya. Aing teu ngarti naon ai kabeh. Yang hayang ngarti deh da teu boga pamajikan. Aing mah kula rek nanya naon eta teh moal naon. Ieu reca mencrong kana bungkusan. Oh iya. Lauk jair naon lah. Aing nyuhunkeun dipun bapak di Cicelak. Ya di lembur ieu mah sep. Kagungan balong teh panen margi di tengah dinten teh. Setengah dinten jalma di salembur hibut penuh narumpang lauk jair. Narumpang lauk jair abdi mah teu kabagean terus ngabujang ka Cicelak nyuhunkeun ka pun bapak. Oh, kitu are dayam keur naon? Kamu tuh mas? Tumba. Aya naon di lemur teh atuh? Asaan teh? Lauk jair make jeung beak hayam bodas teh di payu. Aya naon teh? Si Wirja pingarti. Oh, kieu eta salasna mah. Lemur si Dahu teh nuju diri unggul kabingung teh. Di bibira ku kasusah, dikukut ditu kaseni. Bangreung kawer ku kasieun. Samar pola samarampa loba kasusah jeung kahariwang. Ari nu jadi marga lantaran lemur Cidahu keur naas. Loba budak parawan nu diancam bahaya, apalagi geus dua nu jadi korban teh. Tah supaya teu jadi korban katilu jeung satu. Nya hajat hayam bodas. Numpang jair, tabur kemang di parapatan kitu tah. Ceuk eta lalaki saeudik kitu ya curiga ka si Wirja. Oh. Ya sakur nu baruga anak parawan mah kabeh ya hajat atunya. Mun kasub abdi dan bara parawan geus umur 16 tahun. Mangkana geulis keur bojengna rumaja we. Mun leungit lah mata kabumbulengan jigana teh. Sakulantaran kitu abdi teh sajaba bakti ka para karuhun menta ditangtayungan. Sangkan pun anak aya dina kasalamatan kitu tah. Tapi nya teuy. Mun bulanya ho kana jahatna mah. Moal teu disiksa we si kasebelan teh. Nah saha tu jahatna teh? Si Wirja api-api teu ngarti. Hatena mah nyenghel nyeng sirikeun. Rumawi lah. Rada aneh nu jahat teh janten tah. Kitu naon istilahna cek bahasa modern cenah misterius nu jahat teh. Kitu cek barudak urang mah. Geus ditewak geus dipaluluhna. Teueur tapakan atuh. Lompatna sajorela tiga angin. Sirih setan mata kukurayeun kitu. Ya saha atunya. Tapi kumaha mun kula milu Rejeng Kisila ka ima mun aya naon-naon kula tanggung jawab. Mama. Nuhun ari kersama. Baik cige moal buru matoheun upami ningal aya nu bade bebela mah. Pangga tu urang ngabujeng karo lombok atau caket. Cek eta lalaki atau bisa. Sabab asa boga gunung panangan. Mitra kaum dang, si Wirja nyerengi harita tuluy ngiclik paneuri nuturkeun ka eta jalma. Hatena noroweco ngupat ka eta lalaki. Si bener. Bodoh kato toloyo. Syukur sarua jeung duduk. Waing teh keur susah sabab hese pilihna. Imah mana nu aya mojangna. Baik lumapai ka ngalimah mah capek. Aya nu nukeun ku biuk hasil.
Kitu galeto kace Wirja dina awahing ku atok-atok. Soragaan tetep reang dipilih ku sora jangkrik. Dialokan ku sora lonok kebuk anjing ngagogog. Serpet lumpat mudag anu ngaliwat. Tapi ukur semat ngagogog ngegel mah teu wani. Langit lenglang bentang baranang pating kariceup ngan hanya ka teu aya bulan. Pinajan kitu ge katara enakna malah mah asa beda. Hapunten asa betah munyawang bentang asa bungah munyawang langit nu lenglang. Teu matak sumpeng kana pikir kitu ceuk perasaan si lalaki. Nu boga rasa yen aya panyalinungan asa aya pamuntangan. Paranggo kahareupeun imahna rada anggang keneh ge geus gegeroan nyalukan pamajikanana. Kolotak berai panto muka cahaya cempor mawur kabuluan nyangan beungeut si Wirja. Keula? Beningakan sumping mai buri teuing Kang. Cek pamajikanana bangun hariwang. Sok sieun aya naon-naon kalacat salakina unggah. Dituturkeun ku si Wirja puguh pamajikan meuni colohok teu da teu wawuheun. Untung salakina surti pok ngomong. Ulah kaget teh pitulung ti Gusti. Ucara ngadatangkeun ieu jalma ka imah urang anjeunna sanggup lewak si Nurjana. Anjeunna nu baris nang tayungan anak urang. Regreg ayeuna malah moal melang jeung hariwang. Ayeuna mah geura olahkeun lauk tah. Tak menang jaran tah. Menang hayam lagi malah sakalian jeung kembang melati. Ge urang ijabkeun di warang tamu sakalian. Pamajikanana teu nemalan teuing panuju teuing henteu. Nganu jelas mah dina hatena kebeku pertanyaan saha nu sanyana semah teh. Da teu nyaho ngaranna teu apal kana rupana. Nenjo ge karek ayeuna karek harita tapi ayeuna mah percaya kana omongan salakina. Kop kana bungkusan, kop kana hayam leos kapawon rek popola ngajalankeun papatah salakina. Ari si Wirja jadi aku kalayan someah ku salakina. Da atoh asa aya gunung panangeuhan. Mana tuang putra teh segede kumaha? Wirja. Ke urang saurang sina ka dieu. Pribumi ngageroan anakna seleuneu nyemojang nyampeurkeun. Baranggok nya matak ngeureeceum kawas nu serap. Lantaran anak pribumi meuni mencrang cacakan papakean sederhana jeung ukur kacaangan ku lampu cempor sigana bentang di lembur Cidahu mah nyirah ge henteu nyirah ge para mitra sadaya teu ngalawan kanu ieu mah sieuna urang Cidahu mah hebat para mitra. Aduh. Bagia gelis nu ditepungkeun jeung bapa ceuk si Wirja bari ngajak sasalaman. Nyimojang nampanan sonagarna keur da teu boga curiga naon-naon. Nyadak cai nyai subuhan tamu teh hawatos, ceuk bapana bari imut bangun reueus. Lantaran boga jimat leos nyimojang ka dapur, rek nyokot susugu keur Wirja. Raina istri pamaget, ceuk Wirja sura seuri. Lalaki adina mah umur 8 tahun, ceuk si eta lalaki daria. Wirja unggut-unggutan paroman bear marah mai disangkana ku pribumi mah bunga aya di dinya. Atoh aya nu ngampihan padahal si Wirja mah boga kabungah nu mandiri moal kanyahoan ku nu sejen. Teu asa jeung jiga prung ngawadul ngobrol ngaler ngidul. Sagala dicaritakeun pribumi meuni dareh deh ngalayanan semah teh. Taya kabosen ngobrol naon ge didadenan, nepi ka poho teu kungsi silih kenalkeun, teu kungsi nanyakeun ngaran, padumukan jeung tujuan atawa nu sejen-sejena. Para mitra kaum dang, jangkrik tetep reang di sarada sakapeung sok kadenge aya cicil. Angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan sora pating korosa. Dina kaayaan kitu lalaki nu tadi leumpang bangun salse, ngagandeulang taya karingrang paroman marah mai, mun katempo mahatena gungah asa guliga, asa regreg. Boga rasa yen anakna bari salamet, moal aya nu ngaharu biru, moal aya nu ngaganggu. Barang serog kahareupeun imahna ngajenghok bakat ku kaget. Lantaran panto hareup muka di imah asa ti iseun. Si lalaki gagancangan ungah ari breh di tengah imah cempling taya sasaha. Telanjang ka kamar breh anakna nu lalaki geus sare nu cikal mah eueuh. Hae, kamana si nyai? Kamana ki semah? Jeung di kamana induna? Cek eta lalaki bari rampang reumpeng samar pola. Geus kitu gegeroan ka pamajikanana torojo nyampeurkeun ti pawon.
Datang-datang olohok tingartieun bari pok nanya. Aya naon, Kang? Kamana si Nyai? Ai si Kisema kamana deh? Da make nanyakeun ka kuring, meureun ka mana? Pamajikanna kalah malik nanya. Teu wudu salakina meninga hulang reuas kareuhnakeun. Ari maneh? Apa akang atas naburkeun kembang tadi teh? Tadi teh si Nyai jeung si Sema di dieu. Di tengah imah si dikta diupna ge di dinya tah yang hareupan Cau Amon. Tapi ka mana ayeuna nya? Aduh, Kang, palang siang, Kang. Pamajikanna ujug-ujug goreng sangka. Dan boga curiga yen anakna dipaling ku Kisema. Kekekelanan, sapiraku salakina ngupahan maneh padahal hatena mah sarua kabeur. Curiga ka Semah deui. Tuluy ku tatang koteteng neangan anakna, neangan Kisemah bari teu celak celuk ka anakna. Tapi teu aya nu nemalan da puguh geus jauh dibawa ku si Wirja. Akhirna geus teu bisa dibantah deui anakna leungit aya nu maling. Sidik pisan nu malingna Kisemah da saha deui atuh. Nu sejen taya nu ngulampreng ka imah, cerit we inungna jejeritan. Menta tulung, salakina ngahruk bingung ukur di baturan ku Cimata, nu ngalemereh mapai pipi. Hate pramit keheul asa dosa. Asa manehna nu salah sabab geus mamawa Semah nu pibahyaeun. Kulantaran aya nu jejeritan burudu loba jalma nu datang. Malah Pak RT jeung polisi pangheulana da memang henteu sarare pikeun ngajaga keamanan. Datang-datang nanya ka pribumi harita teh para mitra aya naon tuluy diterangkeun sabalakana. Sarerea ngahulang bingung lila-lila pok polisi nanya. Ari maneh nahabat gagabah teuing atuh. Nu matak ari narima Semah nu can wawu teh kudu hati-hati euy. Malah ceuk aturan ge apan kudu lapor ka RT, ka RK. Ngaraya nu nginu tanggung jawab lamun aya itu iyeuna. Ari geus kumaha tah? Saha nu rugi? Urang keneh apaan? Jeung dina teh sadia kokol atuh pan batur mah baru kakeme kabego ge. Polisi setengah maido. Danya pribumi lalawora jeung kuro. Rumos lepat ka Ici abdi teh. Amba kadiri sorangan nu akhirna jadi kieu ye. Waduh, kudu kumaha abdi teh Pak Ici. Kaduhung segede gunung ngagugu kana omong batur nu santang tu. Anas jauh-jauh neangan jaer jeung kembang melati ari heug teh. Eta bisa nu jadi mamalana. Deuh. Untuk ini cerita jauh mah ngapapanggih jeung si setan meureun. Geus teu kudu loba omong ayeuna mah. Geus kitu jadina. Apaan cekolot ieu kaduhung matarati heula? Tanya kuring rek nanya, kumaha dadegan Semah teh jeung desa ngaranna? Kuisi. Aduh, Pak Ici salah dewe kuring teh. Poho teu nanyakeun ngaranna. Wakat ku atoh rek aya nu nang tayungan. Ari dedegan-dedegan mah jangkung gede, kumisan janggotan bukna jabri, matana bolotot, make gelang bahar mun ngomong sok robah-robah sora. Sakapeung ngosong meradahan haruan, sakapeung nyengkreng mata katorekan. Aneh puguh ge aneh. Anak kitu mah akur jeung nu dicaritakeun ku si Osan atuh. Tang tu manusana eta keneh. Saha atunya? Ngan jelas lain setan ari kitu mah sidik manusia ieu. Nu matakeun naon make jeung hajat hayam bodas sagala. Naon gunana tabur kembang kariweuh-riweuh bari oge. Hayang aman masing garatol ngarono sing raji miara keamanan lingkungan. Yuk bebarengan ngajaga keamanan di lemur. Ceuk polisi setengah maido. Ka urang lemur Cidahu anu babari katipu ku omongan jalma nu teu puguh. Ngadon percaya kana beja-beja anu matak ngarugikeun. Harita polisi teu bisa bertindak naon-naon bingung milampahna. Nah kudu kumaha ngudag bapa maling kudu ka mana nyusulna. Ngaranjeung tempatna teu nyaho ari kabur mah jiga setan. Ukur sajorelat lain bantrak-bantrakeun. Lu Pak Ici, tulungannya Pak Ici kumaha tuh nasibun anak Pak Ici? Cek Bapak si Mojang ngalengis minta tulung. Geus tilu korban hiji ge can aya nu katulungan, wayahna we sing sabar, sugan we aya pitulung ti Gusti Allah. Kulisi ukur semet ngalelemu sangka nu meunang musibah sabar jeung tawakal. Sabar unggul mah da teh cekap Pak Ici da kada bari ikhtiar atuh. Ai kuring pan geus marentahkeun sangka nu ngalimah kudu aya kokol. Mun aya itu ieu kajadian model kitu pere beja ku kokol sangka nu jahatna kaperego. Tapi dia mah geuning can boga salah saha cing. Nu ditanya ngahulang rumah sasalah. Teu ngagugu kana anyuran kulisi kalapahibut neangan jaer jeung hayam bodas.
dasugan teh matak pisalameteun. Akhirna nu datang kalinya ukur murut dada teu aya niat, teu aya nu bisa nulungan. Ayeuna aya mojang nu leungit buah engkemah jeung indung bapana. Puguh sararea beuki keung jeung sieun. Buriah karita bubar taya nu wani kitu kieu, puguh nu ditinggalkeun beuki sedih. Pamajikanana langsung ngalenger kapaehan. Sareng hanya kal waktosna kabujeng sehe.